Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisuril Fatihah wa bi karamil Fatihah wa bi nuril Fatihah wa bi syafa'atil Fatihah ya Bari'il ya Kashifal Gham ya Man ya Amin ya Hamda wa ya Subhanallah wa akhiru da'wana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Anu kesimpulan hidup yang hormat pimpinan Majelis Ta'lim Alamul Huda, oke para tokoh masyarakat hadir di tempatan, oke para ibu sadayana musamirau di tempatan kusimpulan terbiasa disebutkan hiji perhijina. Namun kegerangan merasa hormat simpulan kepala sadayana dina mangsa anu ketemu kabunga nusu menambah bening mana daya kecap anu paling pernah kedal dina munggaran garapan orang sami-sami muja kanu maha kawasa muji kanu maha suci sinarek syukur kanu maha gapur anu mana kalawan kudrot irodat wilayah matena urang sadayana tiasa patapung lawun patapang wajah Pak Jokowi di patempatan di nararaga melaksanakan salah-sawios kewajiban urang sadayana nyaeta tolabul ilmi. Mudah-mudahan
langkahna para ibu sareng para bapak di bumina masing-masing dugi ka ieu patempatan sing dicatat dicetak di muka Allah sing hadatkeun wasilah nuruna rahmat sareng maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat sareng salam mugia dilimpah curahkeun ka junjungan alam nyatana habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para kulawargina, ka para sahabatna, ka para tabi'in wa itba'ut tabi'in tumugi ka urang sadayana salaku umat mantena anu senantiasa turun silareung tumut dina rarangga ngalaksanakeun ajaran sinar sunnahna. Para wargi kaum muslimin wa kaum muslimat anu sami-sami miharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya speakerna? Jelas kan? Pilih kira jelas. Terus kuningan terus yang kuning. Kira bunda aja. Uang enten ngalanggung kadieu dagang sosis. Ieu anteh ngahaja arah tinggal tukang sosis teuing. Saya ngalanggung ka dinten ka dieu. Dagang ka husnul khotimah. Nah, kadi mah da bengul. Alhamdulillah. Sim kuring nembe tadakan. Setengah 12 air lepun nomor anyar cek ini nomor saha diangkat sieuna lagi hutang pas diangkat harus mulun we cek teh Ustaz Mul ceng kade poho cenah poe Kemis cek poho ayeuna teh poe Kemis ali teh gila wajar kita boga gaji atuh lamun anu boga gaji mah emut wae kana tanggal jeung poe yang wajar cara kawin lamun geus kawin mah poe Kemis malam Jumat wajar sebenarnya emut ayeuna kumaha kawin-kawin atuh gang pengajian dihareupeun awun ora ibu-ibu deui tapi sing sarehat ibu-ibu sadayana amin ya rabbal atuh ari geus kolot saya kawan deui nya geus kolot mah erek gawe ka pabrik yang moal ditarima. Nah, geus kolot mah mending keneh lomba ngelmu. Ada ibu itu mengejo cenah ngejo. Sing sarehat sadayana, sing istiqomah sadayana amin ya rabbal alamin. Kumargi di piwarang manda datar tepukuh judul terek kaji teh tadi tebihu kaji lah kaji sangat kurang judulan kaji lah kasaingan bae. Para wargi sadayana kaum muslimin muslimat anu sami miharep ridho Allah Subhanahu wa taala. Apunten serta ajana ka guru Ustaz Mulyadi Sungkuring sanes langkungan erek mapatahan mode kepari atau mode kalau sekalipun. Sungkuring lain kiai lain ustaz apal kakeharan ge tukang sosis, anggap we tukang sosis keur dagang sosis. Kalau lagi sadayana ninggal dina kahirupan zaman kiwari anu loba ku kaahengan jeung pinuh ku kaanehan jeung loba ku fitnah kurang-kurangna urang sadayana ku zaman kiwari sok kabawa ku sakabaka. Ibu buka media sosial sok kacebokan WhatsApp, Instagram, YouTube, sok lawan di YouTube, sok lawan di YouTube tak? Atau subscribe untuk Abu tinggali gerak, loba macam-macam makanan gerak, kurang-kurang. Umat ku zaman kewari ulah dupika ninggalkeun para ulama para kiai anu sangatna insyaallah nyambung ke Rasulullah. Ku zaman kiwari mah loba jurig ciliwuri
sarua makin kieu. Sarua papada-pada. Tapi jawaban mah naudzubillah kalah erek karuksan agama. Dina hiji keterangan salah sawios Kanjeng Rasul parantos kedawu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afaduddin salah satu. Faqihun badirun wa imamun jahirun wa mujtahidun jahirun. Rawahu Ad-Dailami an Ibnu Abbas. Saur Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agama bisa rusak, bisa bahaya ke agama. Nalikana geus loba kahiji jelema anu paqih tapi pajir. Jelema paqih teh jelema anu ngarti nyaho kana aturan agama, nyaho kana aturan syariat, tapi manehna pajirun, lacut. Ngarti tapi lacut. Maksudna lacut kumaha? Manehna senantiasa menutup matana keur nyebutkeun hak bahwa itu hak, batil bahwa itu batil. Api-api teu nyaho bahwa eta teh kamungkar. Api-api teu nyaho bahwa eta teh teu bener. Loba ku zaman kiwari nalikana agama dicakel ku jelema model kitu, ku jelema ngarti kana bab agama, akan tetapi agamana, ilmuna, syariatna teu dipake. Api-api teu nyaho maka tunggu karuksakanana ieu agama. Horenganan ruksakna agama teh lain ku orang kafir. Ruksakna agama lain ku orang liar, tapi ku jelema Islam lain ku jelema awam, ku jelema nu ngarti keneh, tapi dengan catatan jelema ngartina anu kajil teh nu lacut. Anu imanuhum bi amplopin. Iman teh tergantung jero amplop. Amplopna gede belok. Amplopna saeutik jadi tutulkeun. Lamun loba jelema nu ngarti kurang kaikhlasanna tuh bukan usaha agama. Tinggal lupa tahu deui. Aya sihir anu leuwih hebat tibatan sihir jang-jangokan. Tibatan sihir jang-jangokan leuwih hebat. Kabeh eta jelema awam, jelema anu ngarti pun eleh ku sihir eta. Lain ku jang-jangokan, lain ku wirid, lain ku pelet, lain ku hijib lain. Eta mah gampang aya penangkal. Bisa we salah siji beunang atau henteu. Tapi aya anu sihir anu paling ampuh. Bahkan para ulama kiai sekalipun nalikana diberi sihir eta mah moal bisa tolak. Naon sihirna? Duit. Sihirna duit. Pakai jang jauhkan niat nyusun ngangge acakakeun kami dedak panjurek ngambalian sahabat dapat sadetes anu mata bersih sadeuna kana mata kesayangan setan dosa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sia ka aing teh. Eta jang jauhkan. Eta mah aya penangkal. Bisa dina bisa dan. Tapi nalikana dibere sihir artos. Jelema nu ngartoskeun anu ngartos dina bab agama ge bisa disebutkeun ku artosna anu halal jadi haram, haram jadi Nauzubillah min dzalik. Kurang doa Allah ya Allah, para ulama orang sadayana, para kiai orang sadayana, para hamba urang sadayana sing dipancekeun, sing diistiqomahkeun hadena dina jalan anu di bawah Allah Subhanahu wa taala. Urang terus urang terus. Ripuh pakih pajir lamun agama geus dicekel kudu kitu tunggu karusakana aya agama geus loba zaman kiwari teu kudu hukum kitu geus loba zaman kiwari geus loba lamun ibu ningali dina media sosial tingali geura ulama jeung urang mah dipasehakeun kiai jeung kiai dipasehakeun ngaku kiai ngaku umat Islam ngaku umat Nabi habaib gitu kan. Padahal nya bapak-bapak kiai anu nyebut-nyebut zaman kiwari
percaya ke Abah Iman, benci ke Abah Iman. Padahal manehna teh jaman pondok teh ngaji teh. Aya bab Abah Iman, bab ahlul bait teh. Dina kitab akhlak nu kadua ge geus dijelaskeun eta. Dina bab kaopat. Yajibu wajib setiap budak nyawa Nabi. Nyontoh ka kanjeng Nabi jeung dikacintana ka kanjeng Nabi bab kaopat eta aya. Di antawisna ciri urang cinta ka Allah nyaeta kudu urang cinta ka kanjeng Rasul. Lamun urang ciri cinta ka kanjeng Rasul saur kanjeng Rasul, maka anjeun kudu dikacinta ka ahli bait kami. Sabab eta di antawisna ciri anjeun dikacinta ka kami. Dina kitab akhlak kulil badan akhlak kadua tabab kaopat. Nah ajeuna ayeuna bisa menutup mata seperti itu, kada sieun aku ieu. Sieun teu beunang. Sieun teu dahar. Jeung lain saeutik. Nauzubillah wa nauzubillah min dzalika keur urang sadayana ulah ngaduki ka kagoda ku hal nu sakira. Dibere beas belok akidah. Dibere minyak bermarahal belok akidah. Ulah begitu. Nya omat eta hal nu sakira moal sadulana di dunya katuangan nepi ka patuangan di dahar kur teu bika beuteung jadi kotoran. Ade begitu mah. Tapi kalakuan urang anu bakal bertanggung jawab di Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah ya Allah, mudah-mudahan urang sadaya bisa kabeukeun dunia aya. Kahiji tah eta, pakihun, Pak, dihun kiring geus we nya. Pakihun pagi. Kadua wal imam cair. Pamimpin anu olim. Nalikana hiji nagara atau hiji daerah diberi pamimpin anu dolim, maka tubuh karuksakan agama. Pamimpin maka boga sagala-galana tuh. Pamimpin mah bisa ngatur sagala-galana tuh. Tapi kan kemarin si corona gini kumaha diatur ku pamarentah. Salat kudu di angkangan. Masih mending di eta tempat aya nu bener positif. Kan ieu bakal akan diwajibkan untuk semua daerah salatna kudu di angkangan. Itu tempat mulai nu aman, terus kudu di angkangan. Teu bisa naon-naon. Pamimpin. Lamun nalikana dibere pamimpin anu dolim. Hese ibadah ge sok rasakeun ku ieu. Tonglo ka zaman Walanda lah jauh tingnya ada pengalaman. Kamari-kamari yang Idul Fitri kumaha? Yang Idul Fitri kumaha? Yang Idul Adha kumaha? Loba atuh hati mulai sadar. Oke, aya hal anu baikna tidak menutup kemungkinan eta oke. Tapi nah efekna kudu jeung tempat lain anu henteu zona merah. Kudu ieu aturan. Kan ada masih mending lamun aya tempat tuh mah. Kahiji eta anu karasa we. Wal imam jahilun. Pamimpin anu dolim. Tingali para ulama terus loba ditahan. Para kiai terus loba ditahan. Bari jeung naon? Bari jeung naon alasanna teu masuk kana pidana. Apakah aya nu ngayakeun maulid asupkeun kana KUHP pidana? Daya tinggali zaman Malanga lamun dibere pamimpin otoritinya kolot urang baheula erek kaji hese erek tepeur barang kaji salat oge hesena dibere pamimpin anu dolim adan kaluhur tangkal Allahu Akbar para santri dari karena ayah Malanda lain hayal salat ayah Malanda dia mah kaula sukingah. Ya, diberi pamimpin. Alhamdulillah di urang mah masih kene tangka, mudah-mudahan salilana tangka oge pamimpin urang nu dipasihan amanah sing biasa mengamanahna, sing dipaparenan taufik hidayahna. Da urang mah teu bisa naon orang hayat biasa nya kudu bisa ngadoakeun.
nalikana eta aturanana bener jeung aturan jeung syariat jeung agama maka tutulkeun. Tapi lamun nalikana aturanana bertentangan jeung syariat ulah dituturkeun. Aya sebagian jelema ngomong akan cenah jelas atiullah wa atiur rasul terus wa ulil amri minkum cek keteranganna. Aya lain ngomong kitu aja jelema biasa. Ngakuna ulama, ngakuna kiai. Geus jelas cenah dina Al-Qur'an oge pamimpin kudu dituturkeun aya kumaha oge. Atuh tingali di lapang teksna. Simpuring lamun baca atuh bisa nafsirkeun mah. Hampura lamun salah teh usah ngomongan kita senang ngomong. Dina keteranganna atiullah wa atiur rasul. Aya kalimat atiullah wa atiur rasul mutlak. Urang kudu taat ka Gusti Allah, jeung taat ka kanjeng Rasul mutlak tah kalimatna. Tapi nahan nalikana kalimat wa ulil amri minkum teu make wa atiu ulil amri minkum. Tapi make langsung wa ulil amri minkum berarti aya naon berarti teu mutlak taatna. Tergantung naon anu disebutkeunana atau naon anu aturanana. Apakah sajarur jeung syariat jeung agama? Apakah itu dirinya orang bisa pilih dia bilang wa ulil amri minkum. Sebab kalimatnya tadi mutlak juga di luhur wa atiullah wa atiur rasul ya langsung wa ulil amri minkum. Berarti aya tidak tanpa arti anu bisa dituturkeun dengan benar. Nalikana dicekel kudu kitu negara kahiji pakih jelema nu ngarti Nabi Fajir, Imam Anjair, Mughalim, maka tuh kerusakan agama Allah. Agama ini rusak. Orang yang ibadah apa? Loba fatwa ieu, fatwa itu, fatwa ieu, fatwa itu, doaina bingung tau mah. Maka ngaji teh mun bisa rusak. Urang kudu boga guru anu khusus. Guru anu rutin. Da sabab anu dina keterangan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin teh tidinya nyaeta ngaji anu sapoe. Lain anu tabligh akbar, lain anu saminggu sakali. Eta mah kalebetna fardu mah baru kene kan fardu kifayah. Tapi anu wajib teh mana anu fardu ain ngaji sapoe. Ngaji umalim. Kan jelas dina kitab taklim eta thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Dina sarahna disebutkeun thalabul ilmi naon ieu? Aya ilmu fiqh wal usul. Ilmu fikih jeung ilmu usul. Ilmu usul dina ilmu akidah, ilmu tauhid, ilmu kaduaan sunnah. Dua anu wajib. Ngarah urang ka arah ngabogaan guru mah. Ka arah ngabogaan menjanten guru. Murabi ngabogaan murabi. Kantos jelas ini. Nu katilu ngarah eta. Simung kuring kedah nama ayeuna teh ka Bandung. Nah dia emut-emut erek naon ka Bandung. Anu ngalung aweur cek kitu tadi. Nu katilu ya. Wa mustahidun jahilun. Nalikana dibere ugus loba jelema anu mustahid, jelema anu sok ijtihad, jelema anu juhud. Tapi manehna bodoh. Wa mustahidun jahilun. Geus lobana jelema anu mustahid, jelema anu manehna senantiasa napakur dina bab hukum-hukum agama, anu berfatwa dina agama. Padahal manehna lain prakna. Ngomong fikih padahal lain ahli fikih. Ngomong tentang tauhid padahal lain ahli tauhid. Ngomong tentang agama padahal manehna lain ahli agama. Tunggu kerusakan. Zaman kiwari geus loba dan kitu Pak. Henteu saeutik jelmaan zaman kiwari apal hadis hiji, Al-Qur'an hiji, bagian teh nyaho alat-alatna acan geus kani ngomong dina mimbar ka mimbar. Geus wani nyalahkeun batur. Ratiban bid'ah.
Uludan bid'ah sesat, tahlilan bid'ah sesat. Sesuatu ngomong seperti itu. Erek-erahnya ke amaliyah guru-guru orang sadaya terdahulu. Sesuatu. Ajeng akhir zaman ini jadi seperti itu. Akhir zaman. Ya Allah, mudah-mudahan orang sadaya dijaga. Aku jaga-jaga seperti itu. Jelema ijtihad tapi bodoh di ibaratnya ya. Ijtihad bodoh teh. Jelema disebut bodoh. Ruksak ya agama. Beri jelema seperti itu. Hiji jelema contohnya jelema bodoh. Erek ijtihad di nambah nikah. Contoh di nambah nikah. Aya hiji imam mazhab nyarioskeun bahwa nikah itu boleh dengan saksi hukum kegedah heujeun wali. Alasanana aya karena seorang perempuan bisa menjual barangnya sendiri dina eta ayeuna teh. Jadi kurang asal saksi hukum supaya apa ngabedaan harus sejen bahwa si eta teh nikah. Terus imam nu kadua aya nu nyarioskeun nikah kudu wali kumpul kedah heujeun saksi. Imam Syafi'i ngandak kedah aya wali, kedah aya saksi. Jelema anu bodoh erek ijtihad. Ieu geus aya alasanna kieu. Ieu geus aya alasanna kieu. Anu can aya urang erek ijtihad. Oh, can aya atuh nikah tanpa wali ulah make saksi. Bodoh. Alasanna nah betul make tanpa wali. Nyokot karena alasan imam anu make tanpa wali. Nah cenah jadi teu make saksi. Nyokot alasan imam anu nyebut wali wungkul. Nu akhirna jelema bodoh. Duana aya alasan anggeus we tong aya wali tong aya saksi. Jelema bodoh istihad jelema hukum. So, kesuksan itu bisa atau loba ada kumpul ya naudzubillah ya Allah ya mudah-mudahan orang sadaya ditampaikan ku Allah sing dijaga diraksa ku Allah subhanahu wa ta'ala keimanan urang kali urang sadayana sing dijaga urang kali anu soleh terus solehan aya soleh cukup ku amin bu aya soleh teh budakna sinana ngaji sinanaos tah ibu mun biasa magaduh urang kali pangaosan ari carana urang kali carana incukna geuna naon bukane meskipun hal seperti kieu tah aya anu nuta aya ngaranna mikiran nuta jeung lain sajabina meskipun seperti itu ecek dina keterangan mujalah satu ilmi bahwa ibadah jelema anu diuk kungkul di tempat jangan ilmu geus kasut ibadah diuk kungkul komo lamun merhatiikeun komo lamunan mangkep meskipun bari nurutan kieu insyaallah jadi ibadah pilting eta anu jadi saksi engke urang di alam barzah pilting eta berputar urang anu bakal bisa ngajawab mungkar nakir. Nah, cenah bisa ngomong gitu, sim kuring ngadau dina hiji kaul Abu Yahudi nyarioskeun tentang sejarah tentang dongeng itu Mang Oni. Ngamun ngadenge mah. Mama Adam salah sawios kaluhurna kulawarga Abu Yahudi ngagaduhan urang ngagaduhan santri. Karena emang karena teh Oni bukan bata. Mangoni ngaran teh. Pagaweanna sadidin teh tukang main terbangan. Tukang main terbangan. Kadrohan terbangan. Ejing tani dambal itu ieuna tapi peutingna ayeuna sok maksakeun lamun nalitana main terbangan atau selawatan. Iji mangsa nyaripuh capek gitu kan ayeuna semangat nadhirohna dina terbangan bersolawatan ka kanjeng Nabi pas bulan pas suami nyarios ka istrina nyi akan ngerek sarena asa gede
Lamun aya mama akan kadinya permen terpakan udah gerakan. Ngomongin teh. Ah, pas penting teh kungsi lila karekereuh mama akan nyamper. Pas nyamper dibugahkeun ku teh istrina akang dina ieu mama akan nyamper. Boleh teh langsung. Pakai kapret gitu. Bari kudu kene da istri capek. Dadalik deugah teh. Sontoyongan si lempang teh. Ya? Tah, teu kungsi lila saparatos main terbangan kidinya sareng mama Adam, anjeunna ngantunkeun balik. Mama Adam lain jelema sakawaya, geus padanya mau ka rumahna di daerah Bandung mah di urang omahnya. Sanglaya. Nalikana siang tos dikurepkeun, wengi mama Adam keur ngobrol jeung istrina. Wengi ujuk-ujuk buka. Waalaikumsalam. Kadieu ni istrina teu ninggal. Tapi sangkaan mama Adam nih tinggal istrina. Yo, kadieu ni kajero. Kumaha bae mau teh? Nanya gitu. Kumaha mun anak teh? Ngobrol bang di wilayah Jaminan. Ayeuna euwih teh. Waalaikumsalam. Ari istri teh nyeros akang bertiga kasukan. Maneh kitu teu ningali, teu ninggal. Nah, kunaon kitu? Tadi aya si Oni ka dieu. Posisina geus kitu. Tadi aya si Oni ka dieu. Datang, ku kami ditanya. Cik, ini kumaha teh? Kumaha mukarna kieu teh? Dah, anjeunna eta cenah ngajawab, si Oni cenah ngajawab cenah ka mama. Cenah mama. Abi nalikana mau tehnya ke di alam barzah. Da aya anu datang seperti lapan-lapan gitu. Nanya marbuka wa man nabiyuka wa ma kitabuka. Kami kena sieun. Peureuh we cek. Mama cenah lamun nalikana di alam barzah geus peureuh we cenah wiridan. Peureuh we wiridan. Tapi di dangu-dangu teh aya anu ngajawab. Eta lapan-lapan teh. Aya anu ngajawab. Nah padahal kami mah Mang Oni mah itu wiridan ayo bari peureuh. Tah geus beres nanya mungkar nakir, teuing saha cenah eta anu ngajawab, aya nu nepak. Kabeh teh suka. Man, entos ulah di dieu sare-sare tempatna aya kieu teh kabeh. Pas ditingali bentak eta anu nepak teh mangrupakeun kurang kali anu bersih. Jangan ujak teh saha. Nanya. Abdi teh mang, nah abdi teh dadalik degan mang, tuntunna mang nalikana abdi dalikana mang eukeur dadalik degan ngilu ka mama Adam erek terbangkan. Abdi teh dadalik degan mang, abdi teh tununna mang. Tadi tununna itu biar teuing ge jadi akhirat anu bakal bisa nyakset. Dah tos gitu saha cenah tadi anu ngajawab mungkar nakir teh heuh abdi geus mangma tarima beres ngilu we. Masya Allah. Maka ngadrohan ikhlas billahi taala hadirkeun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didinya. Jelema anu ahli sholawat insyaallah, jelema anu ahli sholawat mautna insyaallah moal aya anu suul khotimah pasti husnul khotimah. Ditalkina di beatna lain kubadur langsung bukannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lain cek simpul lain eta mah. Jeung para ulama ahli mukasyifin para sepakat sadayana bahwa jelema anu ahli sholawat ngantun di alam dunia moal aya anu suul khotimah pasti husnul khotimah jeung ditalkina pasti bakal bukannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan anu kusim kuring dicarioskeun meskipun teu nyambung lah ngalari juga dieu sing aya manfaatna. Wabil khusus ka diri sim kuring umumna ka urang sadayana hapunkeun anu kasuhun pilih maya kalepatan pilih
ayat cariyosan bisa pengurusan kali pawas nyuhun dan dihaturkan bisa badai ngapunten. Mudah-mudahan kurang sadayana hariung di tempat-tempatan henteu di tempat-tempatan hukum teu di dunia hukum tapi ke mudah-mudahan sasarangan di sawargana Allah Subhanahu wa taala sasarangan jeung kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ka kersana al-mukarram al-kiram al-ustaz Syekh Ajis nu parantos memberikan ilmu anu berbobot ka urang sadaya